kan waduh semua kapiatan nurbon gini baraya sieta baraya boga entok baru kana kumaha nilita jago aing tak so si harapan sah sampean hai penggawa ngaran kaulah kerincing wasi ngaran kaulah kekirincingan kerincing wasi atuh jauh-jauh kerincing wasi kancing jaya kancing cetet kancing jaya kancing jaya badalungan badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar oh shit halus lecar waktuna ngarasya badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyut Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila jauh nilai kawa Ungjila mingkop tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek aden naosya nah apa teh ibu tabil cin Arimbi Raja lain nah ada teh jauh tuh ningali wae kan jauh Bungar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bye teke aden mau aing disiksa teh atoh lain atoh Arimbi Suta cabang tutuka sok naon mungkin ngambek ayah kasieun Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek rakyat kan naon siapa baju lancega kabogohna bener aing nyaho si Bima sampean lain anakna putrana itu berengu aing nyaho si teh inte ti asdina nya hutang pati bapak teh hutang wirang berak maju musik sia halibot haling sawies ku abdi jelema kieu haling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sing hasil ya kadia mani mah aduh pada dong gerak aja itu benang si kurang aja maledok tegena jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 kita seri napas goblok keburu beak babuk
lain cicing timbang tinu agung ya mabuk sing tarik hutang pati bayar pati hutang wirang bayar modar ya tarik tunggal tengah teh bentak atuh kasaha keunaan abi teh kadunungan doy semono kagan kagan we teh lamun nek deungeu teh mentong peureum sia bentak atuh beunang jang benang babuk hutang pati bayar pati sing tarik hutang wirang bayar wirang sing tarik mangsana ayeuna aduh pikeun di teungeu ku aing ulah asa-asa teungeu aing teh geuleuh-geuleuh teuing kasiat teh bawa ka dia hutang pati bayar pati hutang wirang cing tarik lapur aya sababaraha kanjeng nu gelo semak kabeh hatur kula geuning nyanak panah tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh nanakeun ieu siluman silmin daek teh usung esangna para kurawa jalma nu diburuhan nya jom atos kuak diket ka penakulan aya nu ditewak buta saurang nama teh kumaha teh pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa oh tuh geuning eta geuning di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda Anggada geus tong ditulikeun jauh tina hiji panah bakal datang puluhan panah urang usir eta jurig nya ramana we juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa pres pisan kula sokot Gonewa dah raketak kaluhur caka panah buntutna kaitkeun tiket tiket cing teh eta saraetanya lu kaburu lepas eta alah percis ramana Wah, Bang Sumantri. waduh, Bang Sumantri keur gagah gitu mo. Raden Putra Bang sepatu kulit. Cibaruyut. Siapa tuh tuh? Di Cibaduyut. Bakat tingku kekeh. Nepi ka ditu. Aduh, eta senjata mah. Tingali aing. Senjata warisan ti Pangeran Diponegoro. Ieu teh warisan ti almarhum Darso. Iya, Papatong. Ngeulaan. Alah. Berang maju ka lohor Papatong koneng enteup naregang. Geter jangjang kawas anu ngagupayan si horeng manehna cari kabur si horeng tahu Sumedang Jauh. alah tinggal ikut senjata aing Awas si geuna. Bas.
Ada haturan wah. Haturan kulan. Nuhun ujang. Wah damang kulan. Wah, Semua. maje ucu. Nuhun ai sehat mah wah kulan. Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran maje madacu kadang-kadang we. Kadang sehat, kadang tidak damang ya Pak. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae. Da papasangan wah atuh di dunya. Cager, gering, bunga, seuri, ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu. Atuh kan tenan wah. Wah, dina wengi ieu ucu kapeto. Aduh, usaha wah. Kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan. Sumohon wah. Di Pajagalan. Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62. Sumohon telah Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu. Dirgahayu. Muga ulah menang dijajah deui ujang. Ulah kasorang deui dijajah teh wah. Da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula. Iya tuh kan tenan. Usaha teu lancar. Lancar. Sageunahna ge dijajah wah. Cu, Ulah. sabab naon? Pan hikmahna mah ayeuna ujang. Laras. Moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka. Tanpa kemerdekaan wah ulah. Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha. Atuh kan tenan. Kan tenan wah. Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya, di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit. Sah wah mangga. Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu. Amin. Amin. Atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cing ngagedur deui nya ujang. Tah eta lan Nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata, dina karya anu terpuji. sumohon eta wah teu aya sanes kulan. Ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, Betona tani wah. disiplin hirup, Sumohon mayar pajak. bayar pajak bayar. Da ai berjuang teh ucu lain mangul bedil wung. Sanes aya dalam merdeka. Kudaek bebersihna. Berjuang ya. Boh di buruan, boh di mana-mana nya cu. Sumohon wah. Oke, dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang. Oh sae mangga wah. Hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan antara urang jeung urang. Urang gotong royong deui wah. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat. Supaya Sabab naon? Sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai. paburan cai wah hese teh. Nya ujang. Numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara. Laras. Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet. Sumohon wah. Amin wah. Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan. Tujuan jadi we manunggal wah. Nya eta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu. Kan tenan. Harengheng ku dedengean. Nah eta keur pajeuna pajejeut anu teh wah ulah. Pajejeut ku dedeleuan. Laras.
rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang ih meni mata karareung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog tinggal igel wa ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog gitu. Ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing wakeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa da ngabogaan ya cu sumuh sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tinggi cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka wah heeh meni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wah kahandap monoyot wah heeh Heuh Dama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wah sing sabar we heeh tos seueur nu karaos wah geus sepuh nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak Pangersa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi eta meni asa nu gencang wah irup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna sarua we anak incu buyut dewe wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun deui teh nya pamaget pang cikal ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra panengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna alah keun ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya mah jajang sumuhun naon anu rek dipikas sombong ada aya nu dipikir naon anu rek diaku teu aya akueun geuning cu ih teu aya wah harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuh sabarna sajabi nati wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deui eta direktur eta teh di BCM Bapak direktur kulan Berlian Cipta Mandiri di ieu tempat teh nyaeta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Pak Agus Tiamsah Pak Ade Kartimin sareng TEM aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu Pangersa almarhum
Haji Mulya. Bapak Haji Mulya kulan Heeh. akina cep hari ketemu Tapi gening kagenti ayeuna teh ucuk wa teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji. Kiai Haji teknik Kiai Haji. Juara bahasa di TPI teh nya cuk. subuhun. Heeh. Alhamdulillah pun Eleh we dewek dakwahna mah deuleu. beres kulanda Heeh. aja nama di kelas 3 atuh di masjid masih nama ada urang sumur 40 Heuh kitu ta ucuk. Asa kagagasna teh heueuh. kumaha wa Gening silih berganti. ih saling berganti wa Kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum. sumohon Teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum. ku abah dalang Bapak Lili almarhum. Pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum. beres Sakedeung deui maneh gesep. Moal lila jang wayahna we. naon ari uwa sok kaletikan Lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput. kawas nu ngajurung kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kursi Geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu. dah Di antarana juragan kolesterol, juragan rematik juragan rematik, asam urat, asam urat ngajemput teteh cu. terus dijemput Pek teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput Eta cu. laras Puguh da teh burut goblok sia. Apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna. Cep ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna. sumohon wa Bapak Dan Rami, Bapak Kapolsek. Ya cu. sumohon Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana. ih kan tenan wa Upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang. iya tuh kan tenan wa Ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy. laras Urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buahna nya cu. amin amin Yang bulan kacekek leutik koro duh. eta Cipanas pasihan Heeh. Tak kitu jang. oh laras gua saya Kahiji nama, kadua na nyaeta mapak sasi siam gitu jang. ih mapaksa si saw Sasi anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan cu. pinuh Mun sekurang daek ampun mah. pinuh ku pangampura Tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. laras ti sauk ka sauk teh asa cikene wa Malam dina aya kabungahan ya. Balik deui we kanu tadi jang. Ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati. ih kan tenan Ya cu. mohon da moal anu langgeng urang Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih tina marganing utami. saya wa Anggang tina marganing utama jauh tina alus. sumohon Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah ih da teh gaduh naon-naon urang mah wa nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah hanteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu. amin wa Urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan. Anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu. amin amin Ya, kulan wa kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu. sumohon pilihan Tingkat desa pilihan
Pilkades teh didoakeun nya Su. laras Sing marareunang. sawe nu Geradana laptar ti ayeuna ke nya. sumohon sok Heuh. Sing marareunang kabeh. anu menang mah saha we wa Sing marareunang kabeh we sing meunang. ada boa ai kabeh mau teh His. Ih, ai doa wa mah da doa agama, Su. doa kudu tu hiji menang we kabeh. nu menang Meunang we kabeh nyaeta meunang ridho Allah. Amin. Ya Su. sumohon Ai ngaran-ngaran meunang ridho Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada, Wah. anu eleh lapang dada. dada Demokrasi teh teh. sumohon Salah yang Kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap meunang. siap kalah siap menang wa Da kitu nya Su. sumohon wa Ciptakeun masyarakat anu kondusif, daerah kondusif, laras anu aman. wa anu tentrem Silih asah silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah. laras Saya akan mendukung dari belakang. Betul. Ceuk nu eleh itulah demokrasi. betul Katawis beragama kan. eta Oh. sawuyunan Ieu mah lain ka nu meunang baeud. baeud Goreng hate. anu eleh kabaruang Anu meunang mu puas. nu eleh Lain kitu. sari Lain. anu eleh Demokrasi mah nya Cu. sumohon wa ulah nimulkeun baeud. Jang. kulan wa kulan Heuh, kakang lain ka dieu kitu jang. omah awah nah moal kalau Heuh, bari ulah minta lagu Cu. ai mah awah teh atuh Aya nu munut ongkoh ye. saya aoskeun kan Pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR. CMR Haji Ajang CMR teh ning sumohon Kemang Boled mang boleh wa dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda. laras Pemuda palek teh wilujeng nongton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang. Kemang boleh dulu. Hah? laras Kemang boleh dulu teguk punduk. Ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang ya wangsit Siliwangi ada saya eta wa dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah rengreng-renganana sadayana. Amin. bisa deui wa Oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan. PKKNPI wa Oh, dikintunkeun ka pimpinan Star Energy Pak Agus, Pak Nova, Pak Budi. Oke ka warga masyarakat sabudeureunana. sumohon Oke ka Pak Haji Dadang S, Ketua KNPI Kabupaten Bandung. sumohon Pak Haji Dadang. Hah? laras mbak Tak kitu Ju. wa Hah? Palurah Tegaluar padadang ka dieu Ka dieu kitu? ka dieu bete kabar Padadang. Oh, nuhun ka Padadang. padadang Oh, nuhun. nya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara. laras Atuh Pak Haji Yoyo ka dieu. ka dieu Amuing Ujang nuhun. suping wa Bang Payuna. Hah? Ngintun rokok ya. Rokok teh Pak. Gawa. Ieu titipan deuleu ieu aya. udah bisa Di CP Sri Mukti Group. Allah Nyata Pak Haji Yoyo teh ya. Bapak Haji Undang, Pak Haji Nanang, Pak Wawan. Aduh, kararempa sadayana nuhun suah. eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia, aya Selaawi di Sewu. urang Selawe Cisewu. sumohon Heuh ka dieu. ka dieu Heuh, syukur cu. Cing majeng. anu sok ngalalapor Sok kajajang cing maju dina senina Siti Konani dari uama geus sakieu uama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge geus lobanah nae nya wah geus saroream uama ngawayang teh cu dina duit leutik mah. ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur Oh, jang. da seueur generasi ayeuna mah
anu geus boga turunan pan si Dadan dadan deh atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden kan kabarudakeun we nu Oh, nu 30 maka anak malahan incu oge geus bari sangadalang anu mau tos palalinter hah kepala linter anu 1.200.000 kasih bayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh gini oh halus ngajina euy oh saya wa oh semua mau cetot nih Pengen juara. anu 1.300.000 mah dalang dahyar we cuk ulah ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cuk sumohon wa papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat motona teh paneh oh eta keneh barangna mah Siliwangi. bener pikir ku sia tah eta teh kaurus alam teh ku cara kitu usara ciri puji silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula ka nu ti heula nu ti heula ka nu paneuri nu paneuri ka nu ti heula nu paneuri ka nu paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna Sili sengitan. nah sia teh nya ada kudu kitu urang Suram urang Suram kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa nah ada teu kapangaruhan kudu bahas da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu kan beda bahasa ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah kan beda sebutan mung sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu teh agar ku bibir anggar we amis Bahasa Indonesia manis. Jadi nya benar heuh ngan basa nu beda-beda bahasa wungkul beda da ilmiah ti ditu mah mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh cek urang Inggris modal ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer ya momom tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barangna mah barang nama benar heubeul brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe mah teu nyebut brai nyante tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa oh nya tapi ku braina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur nu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat teu benar adil we tukang beca supir angkot kecangan dengan ustadz yang unggul sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu ayo ojek mah teu bener adil deuleu eta bukan rahmat poin poin men jeung eueuh nunutan deui teu aya kitu Kang nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf ngapoe ngapeting deh bumi nawapan panon poe pek teu ngarasa bosen bener teu boseneun teu ngarasa capek cicing dina habitatna mesti cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees dahar wae lapar seubeuh lapar deui diogo sia mah da menahan mahnya diogo ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh kurang. tong borong make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing aku bahas sampe kai cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian Aya beutian. nah aya hirup nu lelempangan pe ka guna oh sing era ku sampu era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia bener sarong
Sana menicara nanti boga bala-bala dua sini. Gitu. Tapi ke bala-bala ge nepi kana kerincik. Guru bakila Cok kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah. Bebas kreatif. Sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi. Betul? Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas. Peh dekolaborasi jeung naon ai seni. Tiada hari saya. Bebas. Ai bahan pemajuan mah, bener. Ai bahan pemajuan mah. Ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah, zaman aki dewek. Baheula encan kolaborasi. Baheula mah ngawayang teh obor. Obor unggal juru Tuku listrik. Obor ngabebela geuning ngajuru. juru. Sinen dalang. Panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh harideung. Yang irung jeung bujur teh harideung. Ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bedituna patroma Jeung sound system. ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih. Canggih. Baheula mah toa oge ek-ekan. Toa ge baheula memberi akina ge. Sok anu teu bisa dirobah mah Quran. Oh henteu Quran mah Kang. Ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat. Ya, Kumaha sangkan hirup, sangkan maju. sangkan mararajo tingkatkeun. Baheula mana zaman abah mah atuh da euy Naon Kang? angkat di bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung. Ditanggung. Gamelan teh nu ngajemput teh Hayang kana ringul teh. nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we Bonang, goong panerus gampang sakitu. padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan Bonang tilu gini kan. larasna ge beda geuning kumaha geuning Pada alasnya teh. urang Padang mah orang Padang lalai kanyo, orang Padang lalai kanyo. Dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo. Oh gitu. Mending awak Ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu ning kerja. awak kreasi. Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk. Di Aceh tinggal hiji. Oh. Hiji oge geus beulah gimana suarana teh halus. Bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba. Wah, Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. Ya. Pelog salendro, Pelok Jawa. pelog jawar tapi Sunda mah pelog Pelok. salendro, Sorok pelok. sorog pelog, Pelokna. jawar, Jawa. naon deui? Madenda. Mandalungan, Madenda. Madenda, Mataram. Mataram, Liwung. Liwung, Dokter. loba tah. Halu. Tah eta teh bukti sejarah. Sejarah. Yen urang teh nagara baheulana. Tuh. Zaman pajajaran bener. Negara teh boga bahasana, boga budayana. Boga budayana. Da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun, lain hese meureun teu nyari. Teu geunah didengena oge. Model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Pek bahasa Indonesiakeun teu geunah. Air netes. Aya oge nu ngahartikeun pika ambekeun ini. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok. Padahal ini sinira mah. Anu pecak murid salira. Nya Laras kulang. bebas berkembang Bebas. seni mah Bener.
gitu jeung tibatan aing ngamumule sini deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka silih ku Junti benar sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya we teh mung heeh di kabaya ayeuna mah di ngawewe oge barudak entong baru eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos ari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munape ka aing mah ngan meureun kawineun lain gitu lain nyai jodoh mah teu naon meureun diwarah ku aing diwarah meureun gitu. sina muslimah naon sababna da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa ipan naon hartosna aya heuh ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe oh nya yo nanyakeun ieu mah teh nyaho meureun nya ada nu mata kudu dek ngaji ge kitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gaul teh hirup teh alhamdulillah baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun ya kitu akang aya barokahna balik lempang balik gitu alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh majikan di kan karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun dibid'ahkeun dikeredeulkeun ditahayulkeun dianimismekeun mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Banjuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja nya ai nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna bisi karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning tulisan ku basa Arab lecir geuning ku minyak seungit aduh para kidagang abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai para kidagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur benar kan benar dimitoskeun teh murukan kituna meureun marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena da eta bisi ninga ka jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh kabeh oge aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna nya nya dari num karunya komo bulan mulut mah perebut karunya aing waduh nya ayeuna percis ya manuk pinguin der dia jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate buruan ate teh gambaran nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju batik ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing tah ieu ya nah ciga aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu naon we kejog di neraka naon we kejog da doraka teh aing atuh aing ngomong janji Bandung bapak neraka sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna bagi neraka wah kamu jelema kitu mah ngomong ka mana karep tong di Bandungan wah babu di Bandungan lagi pika keuleun oke jeung bapak kana sungut mun kana baju geuleuh jadi mah punung kalau tidak itu kebasaan teh
kemana karep bapak dorakati anak moal kurupuk kecicing bikin anak maneh itu Usaha. usaha teteh anu milu usaha teteh Mending ngebog tukang kerupuk. nu usaha teteh tukang kurupuk molotot teh kaing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aingnya euy sarua didoakeun jeung payu euy amin doa jeung lokal beli tukang kerupuk manaman teu make sosis teh Rancatan. naon teh sora naon akang sora salep anu dangdang teh jam 10 keneh kacing cetek di sana sada sora bango tak kitu nu matak teh geuning lebah dieu heeh urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah eta pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mah ngadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah bener karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas meureun je euy napas ponok meureun la ilaha illallah lah mun urang mah kubudak ngora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya ngagugahkeun budak gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar meureun je euy kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku incuna deui anu teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akang lain mau atuh dengekeun heula kenapa ke ditengeulan itu yo mau ke situ teh oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep beren jojet rek kana pangeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan banyak ya ada latihan ya aduh ampun mendingan gaera teteh heeh aduh ampun karunya deh euy nah tekang batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak aya panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma meureun ai di imah sorangan gini nya euy oh ada geus maot ininya meureun heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri mun dina lagu heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga 5:30 lalajo Asep Show Asep Show teteh geus ada Asep Show buka ngesan Asep Show adan teu dibuka kieu we aya TV hitam putih hitam putih bari teu beunang digedean heeh
itu menang di gedean ini jeung geger jedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV ngadep jam genep jok kerelak ke HS lain beuki HS lah si akinya Eta babalak tunduh aya wae. ai eling-eling adan keur tungtungna Kumaha tuh teh? la ilaha illallah korejat bener teh Joko kocok we nyokot cai Allahumma lakasyumtu gitu teh nih barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasa nama Kuat. nepi ka jam 11 maot we ka tina mah Salatri bener teh. alah karunya aing Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. nu karunya mah tukang bandrek deuleu Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang. dek dipaehan ku ieu ku masinis Nah, wake diklipaehan. masinis supir kereta api Naon dosana? apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya Benar. meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul Tinggal ke gedona. jauh gugulutukan ini aya opat siki kulub sampe we suhu ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang Bebaresi heula. ai dielapna teh ku lawon beureum Ya. pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawan beureum sok eureun eta teh tanda bahaya Dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawan beureum teh urut ieu teh supaya garing. urut lap Ya. beureum ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha? nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kantun ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajleng teh mah Wah, turun mau panunggu berongbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we terus kayak gitu teh. Kan pondok umur gitu. Tapi ka pondok umurna dari masinis. Loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleu Akang mah. cing orehan deh nya ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu Di alaan akang. padahal teu kudu hese ngala orai mah Nah, mawa kerupuk we dua blek nu di kamanakeun akang kumaha? pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh Gitu. sapoe jeput ge leuleus tah hah Oraina lain oraina aing na teu dahar nunguan orai nawan Akunnya wah saya datutkan sana di ieu mah. kaula Gatot Gatot naon? Gatot naon Gatot kajleng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah sembah kapihatu Raden Gusti Prabu teu sudi aing disembah ku anak kunyuk aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh aing nyaho meureun maneh oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup Ya dang. sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 kali hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu
lah Datan nera tangga demam tuli Datan nera tangga demam yang pamulingan rana Genera Kang Prata tenangkeun kan tenangkeun ada tenang ya ge alah Ini terima ngumpahan. lain oi yan Nah, udah. karasa sia dibanding wae memang Kang langkung ti payun mah semah kapihatur teh sudi aing dari mana Wah, ieu teh pancen ti Batara pikeun bayahan aing leureuh beres sonoy ah. kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun negara anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan kartulis nak bade ngeureuyeun memang kapungu salira nu dikni alana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah, lah palang siang Oh, buat teh kayak Raja Pati kan. tapi gede nama gede itu tuh gede nama Wah, tapi dedeg ke dia kan dia tulang, bukan tulang. oleh tulang dudungan dewek malah Dudungan bukan tulang. Ay, itu kamu. tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia Membawa kurang aja bos ke baik. warah ku aing geura Ulah. bida teh Gas. Nah, nafsu, kuman kan ulah nafsu teh pepes. tinggal ieu ke digisi ku aing mah baru kan aing Gas ke baik. kuman geus Ulah kana hate atuh ke baik. tong dihalagan ka tuman Aiten berukus ya. tak kudu tuman moal. kan tuman kan tuh udah siapa tuh menang dicarek tuh Coba nang dicari kirupna. liur Karena picilakeun teh. ampun namun itu ditewak tuh teuing teuing geus gitu weh gini si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok alah Sageudahna we. ampun naon sia datang ka dieu pokoknya mah siling nek talup atau warna kumaha aing mah da moal talup sia hah kayak gitu Asa ulah kasinggung moal. urang patutunggalan we so mending gelut atau mending silihina Itu yang menikah. Lu enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh Eleh. Enteng tapi mematikan. Gitu. enteng mematikan nu ambak eleh Eleh gitu. Anu jadi sia dor aing hayangnya parah we Kejadian. dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah. aing heula berarti oh masa aing eleh dari pohon dia teh hompipah itu sok sia mimitian so alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teh teu beda ti cacing koot Si goreng patu. si cangkilung si dekok Tai kuning. si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek cacing yang waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. Karesep sia teh sabenerna mah teu boga kolor kolor oge meunang mau enteng. hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tina truk maka rek irit pisan teh truk teh sia goblok awida-wida teuing wah kuatan Cacang parah.
Situ boga acara gitu. Situ boga acara terus aya kene si geus teu payu tapi kata hari-hari gitu kaelehkeun ku anak si teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aya digablek kakenyos lain di lobang anggur aja nama gitu harga sia teh dileleh keneh ku dalang diajar itu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus ya ho maneh inung maneh ya ho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool lebih beri di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung lebih parah inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh lebih beri parah Gusti itu agung galah sekaing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok di mana sia tapi dah tegerakeun kategan paeh maneh gatul-gatul ya tegang pati hilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlet sang bulan 14 tegel temanuk balumbang timur jalan geus bulan woi rasa hebat Kakang Sutija goblok nyebut ngaran aing keur ngora raja aing deh ya aya leuwih na ti baheula tengeulan teh lumayan aya masih etik mah karasa hai woi ayo dah awan sahabat abdi naon nyabat naon hiji sia woi ageun naon nyungkeun duit kan ngaganggu we si eta mah woi ageun woi ah oh ayangnya ageun mana dek pipil sia ageun mun dipikah geuleuheun si goblok peledak teleponukna kareuh sugan teh mau mundur deui Gatot Kaca anda mah cing tong ditahan lu gelo lah ayangnya
Kang dunungan teh. Benang Kang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Babuk. Mina-mina teuy. Kan. Di kumaha teh? Banting we. Mode banting abdi keur ngorakeun ya. Pasang banting naon? Basa ka banting bancet. Dileget deui. Anu dibanting bancet tapi nu bareuh leungeun. Hah? Anu dibanting bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna cicing dina batu. Panginten. Aya we penjawab bener teh eta mah. Sangga teuing euy. Mun kadegan naon? Sehingga ketika pungkur kitu teh ilmuna teh Sekedap lagi ngorejat. sakedap lagi ngoreja teh kena kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol mana mah. Di kop anta. Gan. Antap. Lan antap. Jejak. Iya. Singa main taneuh leuwih hati kitu we. Waduh kan. Sing leuwih peuheur ge lah. Lain sadarnya. Nya, lain sadar. Eta nu peueur. Kalau kan negeri. Neugdreug jelemaana. Wah, nya kurang batu. Dan naon tamihan. Naon tamihan teh eta tengeulan. Oh, Tamihan di tanaga teh sakedik. nya sinarana kejar cenah urang. Bakating kupika geuleuheun, tamihan pandanganna ku teu cing. Wawakeun ka maneh, wagan heula raosan. Da bae leh ngomong sih eta mah. Wah, kunaon riret agan? Mereka kesempatan ka manehna keur narik napasna. Ngan di lebah dieu wa. Naon nun? Agan naon ngaleos heula? Biuk. Lah biuk. Anta kotor di dieu ya. Ya. Eta mau jauh jeung dudungan teh. Wa, pulat. Kumaha nun? Tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut mode kieu. Sedengkeun kudu disetorkeun teh layona antara pikawartoskeun maot. Saha teh? Eta kakang nala kasura. Ai kitu? Ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui. Kungsi baheula di parangongan. Laras, tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur. Rag-rag hirup deui. Sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba. Ieu ngatukannya Pak. Jagakeun kawas sugan wa merek kamandan. Wa sasireun sabeunyereun wa. Cing kumaha teh? Ngatukannya wa tulungan wa. Akang mau nyebut uat. Kasa sia teh nyebut wa teh? Menang. Kawawani. Menang. Sumuhun. Di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer. Heueuh, di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah. Dua poe geuningan sok nyupiran, supir tamajar. Atmosfer ieu mah. Atmosfer. Oh, atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama. Atmosfer teh nyaeta angin bumi. Ieu. Tah saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa. Ieu. Tah dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui. Margi di eta tempat mah teu aya oksigen, teu aya gravitasi. Nya eueuh da ti Cirebon bijina ge. Naon gravitasi perginya mah tarasi tah mah. Tarasi sama atuh Jauh-jauh. Oh. Lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya. Wah, nya ada tah nyaho kolot. Apa atmosfer? Sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku. Geuning nyaho atmosfer segala. Nyaho gravitasi. Wah, kolot mah tuh. Malang-lang buah. Nyaho hampa udara. Ai ceuk maneh hampa udara naon? Pare geuning di mana teh eusi taya eusian teh hampa.
apa teman siap belum hari apa mah di mana orang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak ai tapak mah tuh di mana orang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah ai urut mepa dangukeun di mana orang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana bapak rek init Pak abdi ngirit ngiring ngingeus naseu teh batur keur bingung deh ya mah Sanajan digalakan kulunungan ketika dengerin. Aitan terojoli geus selek ulah ditutus burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngaclang deui gantung sama cu geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah poting geus paingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu luhur sa nini anteh oh bisa jadi itu teh di atmosfer teh heeh masih acara sia pepotongan lain ini anteh nini muntaber siapa aduh Kali deh. nuhun wa kaharti ku gaula eungeuh di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa wilujeng perbios nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah jauh nyaho di naon siapa ucu baca getara hirup kurung batok teh batak itu tak bukannya ho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun aja ngahitkeun anak kana meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya modal sia woi amat praja musti praja di kapal matan dan tahu sesa sabta purungu bajiring tapak nela tolong woi iya woi woi Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu dahsyat pisan mah dahsyat pisan kudunungan ngejius ka luhur ngangge kekuatan Braja Musti seunuan kawas jet ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi iya ieu kakalayangan di hampa udara masing pate tua kana
Cing salamet agan cing salamet Alhamdulillah. mangkaning geus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu Wow. muga-muga we tiasa mulih deui Amin. tah ieu anu nepi ka Malang teh teu bisa balik deui Oh, jadi kayak gitu akang. halo palang siang lu Palang siang nama di akang. anjir halo selamat agan selamat wa halo ji selamat ji selamat kakak walah bangga tugas tadi Gusti Batara eta mah euy Sumuhun ti Ramana. yen Akang. tetep syuti jate Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh Laras hukum kitu. dua teu boga anak marawat duanana Sumuhun Gusti Batara. tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu Yang ada sanajan bari jeung anak ari salah mah hukum. tetep kudu menang tuntutan heuh Benar. da loba ieu masalah anak dipiningan Dipindingan dibela. dibelaan sarua we jeung ngarojong kana kajahatan Benar. atuh budakna teh kalah gede hulu Oh, nyeta gitu. jang Bulan. alhamdulillah salamet euy pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna Laras kan. tatu ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan Dirgahayu negara Indonesia atuh Dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy Sumuhun. ya nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sibaran